رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجنوده وأنصاره شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سادتنا أبو بكر وعمر وعلي ثم إلى أرواح جميع الأولياء المقربين خصوصا شيخ الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وأصوله وفروعه ببركة علومهم وسلامتهم وهدايتهم ومعونتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا وقرباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan Bapak Kiai Matahir bin Adam khususan Bapak Haji Abdul Halim bin Mansana khususan Kang Asri bin Sulabitta khususan Haji Sahidi bin Atwa Disastra khususan Siti Juwailah binti Haji Abdul Syaikhlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim wa barik alaihi. Saya doa mudah-mudahan sing tiasa ngabersihan segala reged tina segala dosa sareng perdosaan calon panten putri, tiasa ngabersihan tina segala kahaneg kasumpeg, mudah-mudahan tiasa ngajantenkeun bersih tina segala kokotor panganten pamegat sate acana akad. Gera ibak teras diniatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyanggakeun ieu cai doa mamah mugi ditampi kalayan ikhlas. Salam baktos. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin anu mulia. Kasep gelis. Indung mah tunggul rahayu, bapak mah tangkal darajat. Doa indung sareng bapak kaputra anu soleh, insyaallah bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge ieu sinjang jumlahna 7 lembar. Lambang sifat maklau, sifat anu nyampak dina diri urang. Dunya lambangna omat hartosna, dunya anu kedah tiasa ngampitan ka urang, maksudna tiasa ngamanfaatkeun dina jalan anu sae. Upacara ngalaksanakeun siraman sapanatosna kumplit disiapkeun, mangga acara ieu bade dikawitan. Sumangga kasasaderekan ti panganten istri, ti bapak, ti mamah diaturan linggihna kacaraket teteh-teteh nang pipit. Ibu hadirin anu mulia, sapantosna dugi kana waktosna ngalaksanakeun upacara siraman. Anu hadiri dina ieu acara nyaeta Ibu Ramana panten istri sareng para pini sepuh, teteh-teteh, uwa, bibi sang sadayana anu nungkulan. Sumangga kanggo babakti calon panten putri bade ngalaksanakeun upacara sungkeman ka ibu sareng ka bapak, khususnya calon panten putri bade sejak nyucikeun diri, ngabersihkeun diri tina segala reged dosa jeung perdosaannana kalepatan calon panten putri. Tina sadaya kahilapan sareng kalepatan calon panten putri ka Ibu Ramana Priyogi nyuhunkeun doa restuna, nyuhunkeun hapunten, nyuhunkeun ridona ibu sareng ramakna kanu jantan sepuhna. Hormati lawat kanu jantan sepuh, nyuhunkeun doa restuna, nyuhunkeun dihapunten oge nyuhunkeun widi rehna bade ngalaksanakeun upacara siraman. Mangga gelis bager langkahkeun dampalan sampean anu katuhu. Niatna bismillahirrahmanirrahim. Langkahkeun gelis dampalan sampean anu kenca. Niatna la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Diadep ku kadedeh jeung geget, kanyaah kaheman kadedeh nu jadi indung jeung bapak anu teu aya wates wangeuna. Mangga geulis jalana panganten mapai sinjang anu ngembat taya simpangan ka calon panten putri diiringi ku aosan-aosan sholawat. Prak bagir gelis ayeuna geura dikawitan jalan mapai sinjang anu ngembat teu aya simpangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi salatullah
Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu aja hidup netep ka mamah sareng ka bapa. Naon sapana dah hidup gerak kedalkeun geulis kanu jadi indung jeung bapa. Insyaallah muga ditampi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal dihampura anjeun lamun can dihampura ku indung jeung bapa. Mangga geulis gerak tetep nu jadi indung keantep katelep. Mangga geulis dirawakca naon sapana dah hidup. Naon sakahoyong hidup dirawakca kanu jadi indung geulis. Bebek nungkan dihapunten. Mah, Pak. Bebek nungkan pidoana ti mama sareng ti bapak. Mah, Pak. Bebek nungkan ridona ti mama sareng ti bapak. Mangga mamah dirawalan. Pit dihapunten pisan ku bapa sareng didoakeun pisan ku bapa mugi-mugi pipit dina rumah tanggana tiasa sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiasa ngaula ka pamegeh. Amin. Nya ka suami. Amin. Tiasa pakheuyeuk-heuyeuk leungeun. Tiasa ibadah ka Gusti anu Maha Suci. Nya Bapak ngadoakeun tos teh panjang-panjang Bapak mah sagala rupi ditumplekeun ka Neng Pipit. Mugi-mugi tiasa rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Alhamdulillah gelis. Hidup kudu bagja. Hidup ditungkulan keneh ku indung jeung bapa. Aya hidup geus dihampura ku indung jeung bapa. Insyaallah hidup bakal selamat bahagia dunia jeung akhirat gelis. Mangga gelis gerak kumpah dapat sampai anu jadi indung. Mugia kasayaan hidup ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah bagaikan seorang malaikat.
Ibu adalah seorang yang sangat bijak. Ibu adalah orang yang membangun hidupku. Tanpa ibu, segalanya apa arti hidupku? Tanpa ibu, takkan ada kebahagiaan. Tanpa ibu, takkan ada keceriaan. Takkan ada kesemangatan. Ibu adalah orang yang memberikan kasih sayang seumur hidupku dengan penuh kesabaran. Mangga gelis sing ikhlas ngurus jadi induk. Sing ikhlas gelis al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga aya dina handapun sampai nu jadi indung. Malar bagja gelis tanpa hirup aranjeuna. Geura sujud gelis keur jadi indung. Sujud gelis. Al jannatu tahta aqdamil ummahat anu hartosna. Surga aya dina handapun sampai anu jadi indung. Malar bagja gelis tanpa aranjeuna. Paratos gelis geura sungkem kana jadi indung. Penta doa restuna gelis, penta hampurana kana jadi indung. Mama, hapunten pipit mah. Tina sadaya kahilapan kelepatan pipit. Oke nyuhunkeun widi mama arehna pipit bade ngalaksanakeun upacara siraman. Pidoana ti mamah nya mah. Mangga geus lajengkeun sakumaha tadi. Geura kumbah da sampai jadi bapak. Sing ikhlas geus sing ridho. Sakumaha kasayan hidup. Si enggal kapenda kabagjaanana baik dunia maupun akhirat. Segera dikumbah gelis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mangga gelis segera sujud kalau jadi bapak. Sujud gelis. Sakumaha kasayan hidup. Moga-moga hidup sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Tos gelis segera sungkem. Penta gelis hampurana ka bapak. Sungkem gelis. Bapak. Apunten neng ya Pak. Bogi bapak tiasa ngapunten ka neng. Nuhunkeun widi ti bapak rehna neng bade ngalaksanakeun upacara siraman. Pidoana ti bapak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis ka teteh, pinta doana ka teteh gelis geura sungkem. Doakeun teh mudah-mudahan neng sing tiasa rumah tangga anu bahagia. Mari kita menjunjung, mari kita berbakti sama-sama kepada orang tua. Mari kita bisa membahagiakan kepada orang tua. Bisa membahagiakan. Bisa sama-sama berbakti kepada orang tua. Punten teh pidoana ti teteh sadaya. Mugi-mugi sami-sami adina kebahagiaan, adina kasalamatan. Pidoana bibit bade ngawon rumah tangga. Sing tiasa ngawon rumah tangga anu harmonis, anu bahagia. Tiasa rumah tangga anu sakinah. Amin. 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 Ya Allah ridha. 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 Sallu ala Muhammad
waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Setelah dipakai handuk, disalin dan langsung acara lagi. Bapak Ibu hajat akan saling suap menyuapi dan calon pengantin juga akan menyuapi seorang ibunda tersayang dan bapak tercinta. Acara mau dilanjutkan kembali setelah disalinnya calon pengantin putri. Jangan kemana-mana ya. وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك